Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya qurrata a'yunina ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon paduka yang mulia ya Rasulullah atas izin Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat kepada kami. Sebelum paduka yang mulia memberi syafaat al-uzma di hari kiamat, agar kami keluarga besar pondok pesantren Raudhatul Huda khususnya, para umumnya yang hadir di majelis yang mulia ini, hidup dalam keadaan barokah, sehat, walafiat, selamat, fid darajatil aliyah, wal dzurriyyah thayyibah, wal ulumin nafi'ah, fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum ya malaikat Allah. Tengah-tengah kita ada malaikat. Ada yang bernama malaikat An-Nazi'ati Gharqan. Ada malaikat An-Nasyitati Nasqan. Ada malaikat As-Sabihati Sabhan. Ada malaikat As-Sabiqati Sabqan. Ada malaikat Al-Mudabbirati Amro. Banyak malaikat. Di antaranya yang mendampingi kita malaikat yata'aqabu nafikum malaikatun bilail, malaikatun nahar. Beliau hadir pada malam hari ini. Pasti kita beristighfar, pasti malaikat beristighfar. Kita bertasbih, malaikat bertasbih. Kita bertahmid, malaikat bertahmid. Kita bertakbir, malaikat pasti bertakbir. Kita bertahlil, malaikat pasti bertahlil. Kita bersolawat, pasti malaikat bersolawat. Kita makan, jangan ragu-ragu, panitia, malaikat mau dahar. Kita tidur, malaikat tidak pernah tidur. Kita gapleh, malaikat bubar. Malaikat tidak pernah gapleh. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala naumalahu. Assalamualaikum ya ibadallah. Assalamualaikum ya junudallah warahmatullahi wabarakatuh. Agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahza bi fadlillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wala kulli halin, wa fi kulli halin, wa inda kulli halin. Wala niyatin sholihah, wa niyatin shodiqah, wa di sabatil iman bil islam, atidabil bala wa jalbi ni'mah, wal barakah, wa sihah, wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi. Mudah-mudahan ke umat Nabi. Syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dua kelompok umat iman anu moal kenging siksaan Allah. Anu kahiji arti bebas umat iman anu beristighfar. Anu kedua umat iman anu bersolawat. Insyaallah tidak akan kena azab Allah dunyan wa ukhran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa habli rizqan halalan wa tub alaina tawbatan nasuha wa tub alaina tawbatan nasuha. Istighfar ala mansil huda maka Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan wafiqni amalan salihan. Ya Allah ya Muhammad Aba Bakrin Siddiq ya Umar Uthman ya Ali Fatimah bintar Rasul Fatimah bintar Rasul. Sallu bis sholawati thariqah. Tim Kuring Ketua Thariqah tingkat nasional Pak. Pengurus besar Jatman Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutawarah An-Nahiyah. Oke, pengurus besar Jatma Aswaja Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutawarah Ahli Sunnah wal Jamaah nasional tingkat nasional Pak. Insyaallah kami memimpin Thariqah bergabung dengan 36 negara sedunia. Insyaallah. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma ahdina tariqal mustaqim. طريقا من الله رب العالمين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روح جبريل الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله
اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونقدس أن كيفية وجوهرية وأن أينية ثم نصلي ونسلم على محمد أذيب شأن قد ألا والآل والصحب وكل متبع ما قوم المهتدي وضل المبتدئ أما بعد. فقال تعالى في كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب يلقى الله وهو عنه راض فليكثر من الصلاة علي أو كما قال. فقال الإمام السقي في بعض مقالته من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد روضة من رياض الجنة لأنه ما قصد ذلك الموضع إلى لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يقول من أحبني كان معي في الجنة. وقال الإمام جلال الدين السيوطي في بعض مقالته ما من بيت أو محلة أو قرية أو مسجد قرئ فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقعت فيها البركة ورفعت عنها النكبة والبلية أو كما قال. وقال الإمام في كتابه The Spirit of Islam فلق الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وقال الإمام بشيري في بردته محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من قرب ومن آجم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. وقال الإمام سيد جعفر البرزنجي في كتابه البرزنجي ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية. Dan seterusnya. وقال في بدء الخواص أهل الخواص ومن خواصه أمان في ذلك الأمر والبغية والمرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Karamin, para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, para muallimin, muallimat, asatidah, pimpinan santren, tajuk, majelis taklim, zikir, ziarah kubur, istighosah, manakiban, muludan, rajaban, tahlilan, hizbul Quran, halal bihalal, guru, urang sana wajib dihormat, dimuliakeun, dibanggakeun, mudah ngedawetkeun, amin. Bagi khusus pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Huda, Bapak Ustadz Ajai beserta Ibu Rama keluarga jadi
anu tadi sebutanana amanatna di wakilan kumertuana Bapak Kiai calon haji Bapak Udin pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Huda, imam besar Pondok Pesantren Ranjiotan Mbah Subki di dia ya santri Mbah Subki ya kan Bapak Sabdi dia ya santri Bapak Simkuring gitu. Kemarin salaman aina teh katingal. Beliau juga imam besar Masjid Agung Pesantren. Beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan terutama di kegiatan ahlu zikri wal zikri. Mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat selamanya. Saya beri nama karena alun Iman Selhuda beliau sih. Beri nama waktu itu Udin Yombol. Karena ada Udin Tifatat, ada Udin Kuningan, ada Udin Wates. Banyak Udin, Pak. Jadi Udin gabung di tempatnya. Kamar simkuring tahlil istighosah di Pondok Pesantren Nurul Huda Bapak Udin Hapsin Tim Bang. Sama Udin Hapsin. Udin saya Udin jadi. Tuh Udin teh. Anjir nama lahirnya Jombal Kalipaten. Jadi Udin Jombal. Cara sengaja kata Udin Jombal. Karena beliau adalah mantu Pun Adi Simkuring. Pak Udin deh. Bertua nanti Udin. Udin bin Mama Idit. Beliau ahli torikoh Kolidiyah Naqsyabandiyah. Bin Mama pun biang bin pun bibi Ibu Afifah binti Mbak Anwar Rayi Mbak Imrani Rama Mbak Subki Ranjuetan. Para kiai sana anu ngariung di dia anu tetiasa dibatkan one by one selesai. Kadayana kusim kuring tanpa menguring kehormat kuring diagungkan dimuliakan wajib kurang saya dimuliakan karena al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Aparatur pemerintah baik tingkat desa, Karanglayung, Kecamatan, Songgeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan aranjeuna mampu membangun desana, kecamatanana, kabupatenna, provinsina, negarana sehingga menjadi negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Eta ungkapan Quran Pak Surah Sabah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para panitia penyelenggara anu parantos nuju sedang berkorban moral, material, pikiran, tenaga tinggal di tek-tek mereka bengek tapi ulah leungit tek-tekna tinggal bengek kada. Terutami para donatur, para pelindung, para penasehat, para pembimbing, sepuh-sepuh sekitar Pondok Pesantren Raudhul Huda termasuk di desa. Ontos anjeunna banyak berkorban kanggo membangun membangkitkan pendidikan agama Islam khususnya Pondok Pesantren Raudhatul Huda, para wali murid, ibu bapak, para santriwan santriwati jelas berkorban. Mudah-mudahan sadaya pengorbananana jadi amal ibadah. Sadaya pengorbananana ngajantekeun barokah dunyan wa ukhron sing panjang yuswana minimal 120 tahun. Insyaallah kesimpulan dosa ngasihan doa nang hayang 120 tahun. Santriwan-santriwati harapan agama, harapan bangsa, harapan negara, insyaallah harapan calon mitoha. Para asi, para nini, harapan tajuk, harapan majelis taklim, harapan majelis zikir, istighosah, teka terajuk Bapak Ibu di akhir ini insyaallah pasti harapan kuburan, amin. Harapan kuburan, Pak kemarin. Hadirin al-karamin, hadirat al-mukarramat, para umat Rasul, para warga umat Nabi, para ikhwan hamba Tuhan, makhluk Allah pada serang di PKH Hadan Allah wa jazakum.
Langkung sayun mangga sarangan manjatkeun syukur ka Allah Azza wa Jalla Rabbun Ghafur ada parantos nuju badai masihan mangkirang-kirang nikmatan bernilai luhur wabil khusus nikmat iman wal Islam kalian sarangan mengungkapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin baca 7 kali alhamdulillah teu kenging ambekan. Mangga Bapak Ibu hoyong naon? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 7 kali. Teu bernapas, ngadoa insyaallah pasti dijabah doana. Ibu hoyong naon? Bu. Hoyong madu? Ibu hoyong madu? Hoyong di madu. Seri Bapak naon? Yang waduk tuh. Bapak hoyong naon, mangga. Baca alhamdulillah 7 kali tanpa bernapas berdoa. Pada doa Nabi Yusuf mangga Allahumma ya fatirus samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Kita Nabi Yusuf Pak. Berdoa langganan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Eta doa syukukut kadana. Langganan mangga. Lawan teu apa memang eta doa Rasulullah eta Quran. Ya doa, ya Quran, ya zikir komplit atuh Pak. Ulah ngaresahina arwana atina deui. Atina deui. Nya dahar ge sangu deui sangu Pak. Kejo de Pak. Salam salamina berkata ka pemimpin besar Republik Islam. Penegak kemahancur kebatilan Sayyidul Kaunain was-Saqalain wal Fariqain min urbin wa min ajami Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga, sahabat, pengikut mudah-mudahan kurang sadaya kalimat umat Nabi akhir zaman anu bahagia di akhirat, selamat tina musibah dunia, selamat tina musibah akhirat, kenging ridho Allah, kenging hampura Allah, kenging syafaat Rasulullah, mudah-mudahan sadayana lebat sawarga Allah amin. Tim kuring ieu seueur teh ngaon-ngaosan heula eta. Bapak Ibu sadaya dalam acara imtihan pondok pesantren Rodotul anu kalima dalam rangka memperingati, mengagungkan, memuliakan junjungan orang sadaya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat peringatan Maulid Nabi dalam rangka silaturahim, dalam rangka thalabul ilmi sim kuring langkung cipayun bade nikahkeun Bapak Ibu ka Asmaus Sab'ah geula. Ibu Bapak budak rek dicikahkeun sareng Asmaus Sab'ah wios. Asmaus Sab'ah teh asma Allah anu 7. Dicikahkeun wong ieu. Bapak-bapak, ibu-ibu dikawinkeun deui ka Asmaus Sab'ah. Asma 7. Supados asma anu 7 ge janten kebiasaan di aos urang sadayana. Mengapa dikatakan Asmaus Sab'ah? Karena ya 7 asma. 7 asma ieu kanggo 7 nafsu. Di lemet dada urang aya 7 nafsu, tengah dada, palih kanan dada, palih kiri dada, di bawah dada, di atas dada aya 7 nafsu. Pertama nafsu ammarah, anu kadua nafsu lawamah, anu katilu nafsu mulhimah, anu kaopat nafsu mutmainnah, anu kalima nafsu radiyah, anu kagenep nafsu mardiyah, anu katujuh nafsu kamilah. 7 nafsu Pak di dada urang teh. Naon nafsu teh? Nafsu teh roh anu asup kana hate eta ngaranna nafsu. Margi Allah Azza wa Jalla sateuatan ngadamel qalbu ati ngadamel roh kira-kira 100.000 tahun. Sateuatan ngadamel qalbu ngadamel roh. Roh heula didamel ka Allah. Roh pasti mulia, roh kulir ruhu min amri rabbi. Tanazzalul malaikatu war ruhu. Ruh pasti mulia. Nama malaikat Jibril ruh.
Setelah digabungkan hati, nah roh robah. Sabab kolbu mah bolak balik. Isu korek getol sore sekejam. Isu marah rek unggal menit ke pondok pesantren Rodotul Huda. Ngadul deui. Anjing mas subuh teh isu-isu carincing, bahkan azan, bahkan sateatana waktu sholat bade muji sesuai harang muji diheuleuh. Subhanallah Allahil subhanallah wa bihamdihi alimul ghaibi wasyahadati alimu sirri walafa ayunabbiukum bima kuntum ta'malun 100 kali Pacatan waktu sudah. Bukti nama daleo THS. Kalbu teh teu angger, mata kesebata kalbu wa ma sumiyal kalbu illa litaqallubihi. Teu dingaran kalbu aing sok bolak-balik kalbu mah. Rek ketok jadi gedul. Rek carincing kaberangan. Kasalike rek senyum jadi baeud. Bapak budak ka ibu budak rek sopan jadi nyarekan. Nauzubillahi min dzaliku margeta mangga amalkeun asmaus sab'ah supados ruh dina manah urang teh sabil teu kaganggu ku pengaruh kolbu anu bolak-balik kolbu teh. Angger kolbu teh. Jadi sanos ayeuna kolbu teu angger, ruh kudu ajeg. Nya ajeg naruh teh tanpa kedah zikir ka Gusti Allah. Mangga asmaul sabah asma kahiji sareng Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kahiji eta kanggo mepes nafsu marah. Anu kadua ya Allah, ya Allah, sareng ya Allah, ya Allah. Kadua, eta kanggo menekan mepes nafsu lawamah. Lawamah teh pangloheun lah teh urang cipata urang imah kadang layung mah pangloheun. Aya getol ngajina, getol gapleh dia. Aya getol katajuk getol nyarekan dulu ya. Aya istrina bager di majelis taklim, dong ka bumi nyarekan salaki. Teu angger atuh mah. Makana aya wiridna nyata ya Allah kang menekan nafsu lawamah. Katilu Yahu saran Yahu 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 kanggo memunculkan nafsu mulhimah mere ilham saya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ilham nafsu mulhimah muncul ilham saya kerenteng saya margi urang mah tegaduh wahyul mukmin adalah ilham ti Allah. Anu kaopat mangga sareng ya hayyu ya hayyu ya hayyu ya hayyu kanggo memunculkan nafsu mutmainnah nafsu anteng nafsu mutmainnah nafsu sae anteng tenang tekun istiqomah macam-macam lah. Lajeng salajengna anu kalima kanggo memunculkan nafsu radiyah mangga sareng ya wahidu ya wahid ya wahid ya wahid kanggo memunculkan nafsu radiyah nafsu anu rela ridho senang. Kagenep ya azizu ya azizu ya azizu
ya azizu kanggo memunculkan nafsu mardiyah di karido ridho sareng dipikarido mardiyah. Katujuh terakhir mangga sareng ya wadudu ya wadudu ya wadudu ya wadud wahai zat Allah yang maha cinta maha senang eta kanggo munculkan nafsu kamilah biasana tukang wirid ayu wadud mah 1000 kali ambil banu bogohun ya wadud tawarena sakedeun bangga mana lah yang penting mah tahiji paling segede 100 eta ya wadud kanggo memunculkan nafsu kamilah nafsu anu sampurna insyaallah engke tekna insyaallah dibagikan ke Pak Ustaz Azai diraha dina pangaosan rutinnya pangaosan rutin insyaallah tim kuring bari ngawinkeun dengan ucapan ajal cukup Bapak Ibu kantun nanti kobil tu ajal cukup ajal cukup bangga amalkeun jadi memang kolom teh baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah 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 ya hayyu ya wahu ya hu 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 ya hayyu 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 ya wahidu ya wahid ya wahidu ya wahid ya wahidu ya wahid ya wahidu ya wahid ya aziz 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 ya wadudu ya wadud ya wadudu ya wadud ya wadudu ya wadud ya wadudu ya wadud tujuh asma apal bu tanya bu tanya apa apalkan kaos apalkan zikir itu paling mulia itu aya nupang mulyana di alam dunia kecuali zikir ka Gusti Allah pangmulyana tos dibandingkan anak hadirin al-mukarramin hadirat al-mukarramat mengapa orang sadaya kedah memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kebetulan tahun dia 22 Oktober maka simku yang diacuk hejo gitu. Badi Majalengka 4 kali kemarin memperingati Hari Santri Nasional. 22 Oktober pertama ziarah leuwih munding ka Mama Mbah Ki Haji Abdul Halim leuwih munding. Pahlawan nasional, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kedua, kemari di Petanan Sukaraja teh. Hah? Di Bentar. Zikir Hari Santri Nasional. Katilu di Talaga 22 Oktober. Langsung puncak Hari Santri Nasional. Kemari di Panjalin Kidul depan Masjid Al-Falah. Eta ge sami zikir Hari Santri besar-besaran dibesar-besaran dirinya makan bupati masyawara kali mama ka pendopo iraha duka sekarang teh tim kuring mimpin acara dinya mimpin doa iraha mah ka pendopo duka lah wargi bupati teh karesan mitogagna mertuana teh alumni Mansur Huda jadi karesan ngajak ke pendopo insyaallah insyaallah alhamdulillah Bapak Ibu sadayana maka simkuring asupna hejo itu antara Hari Santri Nasional bertepatan dengan Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan sareng imtihan acara puncak imtihan Pondok Pesantren Rasul udah diheulitkan sampai pra imtihan yang ke 62 oleh Bapak Mansur Huda yang ke-62 kemarin pra insyaallah imtihannya sesirwah insyaallah
bertepatan sareng silaturahim orang sadayana, bertepatan sareng kegiatan-kegiatan yang baik. Mudah-mudahan sadaya kegiatan-kegiatan di janten amal ibadah. Amin. Dongeng heulanan, mengapa terjadi hari santri, Pak? Ini jasa presiden orang, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, aya hari santri. Luar eno tingkala trek naon hari santri cenah. Aing teu disebut-sebut. Padahal santri umum sahabat. Tanah santri NU bae, santri sahabat. Terjadi hari santri dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dalam rangka mempertahankan NKRI harga mati. Karena tugasnya tilu, Pak. Kepungkur merebut kemerdekaan. Alhamdulillah terjadi. Anu kedua, mempertahankan kemerdekaan. Anu katilu ayeuna orang mengisi kemerdekaan. Nembe bae merdeka 17 Agustus 1945 di bawah pimpinan proklamator Presiden pertama Bung Karno, Bung Hatta, Bung Alaya, sareng para ulama. Nembe wae Agustus, September, Oktober. Agustus, September, lalaingan putus diuber-uber. Oktober, 22 Oktober, Belanda ngembing ke Sekutu. Ngembing ke Inggris, ngembing ke Amerika. Anu persenjataanana secara teknologi paling canggih. Indonesia bisa hancur ku senjata eta. Kembali mau menjajah. Santri rada tuluda mikir. Banyak orang kudu eleh Belanda. Ngobrol, orang boga naon senjatana. Paling latihan dokowong panco. Aya panco. Paling latihan panco, mempo, naon deui? La ilaha illallah. Paling senjatana bandring. Beh dieuna aya bambu runting di Kedung itu di Kalipaten, di Heuleut. Aya bambu runting. Paling-paling di Narimbang aya dorlok. Kuring terang dorlok Pak Narimbang. Tahun 58, 59 Narimbang punya senjata karena dorlok, dor dicolok. Pelonna teu kaluar lawan dicolok. Boga naon santri. Vaksinna ngariung di Pondok Pesantren Duwirang Jombang. Tanggal 22 Oktober. Ngariung para ulama, para santri lah. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa. Kumpul. Memutuskan harus dijaga Indonesia. Apapun konsekuensinya. Resolusi jihad. Apapun. Rek mempo, rek silat, rek rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aya santri Cimande, ku caya naon deui? Macam-macam Cimande. Macam-macam lah. Tegal Gubugan hari tama. Silat. Ku silat. Macam-macam. Harus kita lawan. Apapun konsekuensinya. Jawa Barat dipimpin oleh Syekhina wa Qudwatina Mbah Amin Ciwaringin. Mbah Abbas Buntet, Bapak Ibu sadayana. Itu salah satu pimpinan anu hadir ke pertemuan para santri, harus dilawan apapun. Nah, ini mempertahankan ngaranna. Alhamdulillah tanggal 10 November 22 Oktober. Tas Oktober itu naon? November 10 November datang di Belanda dengan persenjataan yang lengkap, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, mau menghancurkan Surabaya, Jawa, Indonesia. Datang kandinya ke Surabaya, Bapak Ibu sadayana, komandana ditembak ku santri ditonjok pae. Komandana
Komandan apa Ya Allah. Kamu telpat Abdul Aziz dari santri. Tonjok pae. Tet tae. Simkuring tahun genep 8 dihelet ayah santri namina saudara Ahmad Pak. Di Gempol anjeunna lamun simkuring ceramah tahun genep 8 ada gawat dan Pak Harto. Lamun kuring ceramah pasti ngarendeng jeung simkuring. Eta mah teu kita pakai tet putus sesol teh. Ahmad Gempol. Itu santri Mansur Pak. Kalau simkuring kampanye aya kampanye NU mau cerita. Aya gigireun tet tenang Pak Kiai ada saya. Kieu bahkan pernah dikeroyok di terminal Kadipaten, terminal lama. Bapak Ibu silakan santri heuleuh keroyok namanya Ahmad. Hayo saha sok. Wah, hayang ngeroyok eta hayang nonjok eueuh nu datang. Jeblag kabeh. Urang ngajeblag henteu. Urang mah urangna nu ngajeblag. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Jokowi mirengkeun sejarah eta presiden. Udah adakan hari santri nasional. Maka dideklarasikan tanggal 22 Oktober adalah hari santri nasional dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Ayeuna urang pangaosan wengi dalam rangka mengisi kemerdekaan diisian ku kieu ayeuna tos merdeka teh kita peserana. Alhamdulillah. Maka simkuring yang jatuh kejol teh hadir terus. Simkuring hadir terus. Hadir terus walaupun ya terbatas kemampuan, tapi hadir insyaallah dalam perjuangan hadir. Dalam perjuangan mempertahankan meningkatkan syariah Islamiyah, menyebarluaskan syariah Islamiyah, mempertahankan NKRI, mempertahankan Karang Melayu merupakan kewajiban kanggo urang sadayana sampai aya moto tidak hanya iman Islam ihsan iman teh tapi hubbul waton minal iman cinta tanah air termasuk iman cinta Karanglayung termasuk iman mun Bapak Ibu ngahadian jalan ulang rek ojek tim kuring tim mobil kadi ku ojek bae sewaktu-waktu helikopter kemalah cing aja anggernya ojek dibangun usaha kurang oleh kita untuk kita kangga ngaluhurkeun agama urang agama Islam sasarangan manggalah sabaraha ka bumi sadesa Karanglayung sabaraha kakak engke tiap kakak patung semen teu seueur-seueur 1000 sak sewa kanggo bereskeun jalan insyaallah sadayana janten amal jariah sadayana membuktikan hubbul waton minal iman. Alhamdulillah eta sejarahna hari santri margin terang sadaya hari santri itu sejarahnya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Margi seueur gangguan hadir teh Pak. Hadirin berbahagia, mengapa orang kedah memperingati Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana asal usulna mun aya pertanyaan kapung mah kuring di desa Tonggyang sok ngaos sareng pakeuwuna sareng pakeuwuna henteu sapaham jeung simkuring tapi sok hadir bae ngaos teh sok hadir bae kunaon Tonggyang teulah beda jeung kuring pahamna tapi hadir bae sae simkuring sering menceramah di daerah Tonggyang termasuk Cibodas di Patah Tengah Masjid Jami Tonggyang termasuk di Picung sering ceramah tentang Maulid Nabi. Ini hadisnya, ini Qur'annya, ini segala macamnya. Bapak Ibu sadayana memperingati Maulid Nabi teh ayati semenjak Kanjeng Nabi nyalira terus memperingati Maulid Nabi dengan cara Kanjeng Nabi. Naon buktosna mangga tinggal di hadis sahih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin puasa. Saum Senin saum teu aya di lembur, teu aya di perjalanan, di panyabaan, di mana we Kanjeng Rasul saum tiap hari Senin. Para sahabat meneliti ya Rasulullah,
Limaza tudawimu sauma yaumil isnain. Marnan wina paduka yang mulia tiap Senin puasa terus. Dawuh Kanjeng Rasul, syukuran ka Allah fihi wulidtu. Syukuran ka Allah dinten Senin kuring dilahirkeun baheula. Eta teh Maulud Nabi. Dinten Senin kuring dilahirkan ka pungkur teh kuring kedah syukuran ka Allah dengan cara simbolik ngalaksanakeun puasa. Tiasa ku puasa, tiasa ku zikir, tiasa ku salawat, tiasa ku sedekah, tiasa ku dahar, tiasa ku munggah haji, jeung sajabina. Cara Kanjeng Rasul saum, cara urang dahar. Non marina, mari Kanjeng Rasul mah tukang tirakat, ari urang mah tukang laleb. Hah? Tukang laleb. Tukang laleb Pak. Urang mah ya Allah ya Allah. Ayeuna yang orang kalih lahir hari ke-7. Sakli sian Nabi sallallahu alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Mengapa? Maka dipangku sholawatan dicukur rambutna lajeng didoakeun lajeng dinamian diproklamirkeun namina diekahan. Eta teh saurna ti zaman Abdul Muthalib eyangna. Eyang Kanjeng Rasul waktos diwartosan ku Ibu Syaibah Al-Aslamiyah, termasuk Abu Lahab diwartosan ku Ibu Syaibah Al-Aslamiyah. Abu Abdul Muthalib teh gugah lajeng aduh Aminah enterahnya lahirkeun ramana Abdullah tersupus 2 sasi di kandungan ibunda tersupus sama Kanjeng Rasul. Ku Abdul Muthalib bifangku ditandak murlingan ka Ka'bah teu hiji riwayat Pak. Murlingan Ka'bah dipangku walaupun mungkin harita tiatan aya bahasa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Eta mah laguna mitoha nu pangheulana kadua indung bapana kunaon kitu sababna sabab geus mere anakna. Bahkan di riwayat Pak sadayana Abu Lahab namina Abdul Uzza. Eta teh Abdul Uzza teh mamang Kanjeng Rasul. Gaduh bujang istri babu namina Syaibah. Ketika Rasul lahir, enjing Senin kira-kira menjelang subuh, Syaibah lumpat kadununganna ka Abu Lahab. Mbah, naon Syaibah? Aminah ngalahirkeun. Aduh Aminah ngalahirkeun. Lalaki awe pamegot, kasep pisan. Jika mbah gandeng maneh. Mbah mah teu kos kitu. Mbah teh maksudna Abu Lahab, Pak. Abu Lahab banding ke bunga diwartosan ku Syaibah Al-Aslamiyah eta Syaibah diperdikakeun harita. Syaibah maneh bujang aing, babu aing, tukang digawe di aing. Ayeuna merdeka, yeuh biayana cek balik, cek urus. Alhamdulillah. Abu Lahab gara-gara ngamerdikakeun Syaibah anu ngawartosan lahirna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab tiap dinten Senin di jero kuburna kenging karinganan siksaan kubur. Padahal kafir, tabat jada Abi Lahabiw patabba, karena ngamuliakeun lahirna Nabi ngamerdikakeun Syaibah tiap enjing Senin anjeunna kenging keringanan siksaan kubur. Bahkan mungkin teu disiksa di jero kuburna.
gara-gara binga lahirna Kanjeng Nabi. Komo urang congcot keluar, duit keluar, tenaga keluar, pikiran keluar, otak keluar, tananan, waktu dikorbankan. Bahwa mudah-mudahan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan sadayana maut husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Sadayana, Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yatim ketika dua sasi di kandungan ibuna. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyah. Tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi. Waktu Kanjeng Rasul sampurna di kandungna. Syahroni 2 bulan. 2 sasi di kandungan ibuna. Tufiya bil madinati Abu Abdullah. Mau di Madinah tebih. Di Mekah Madinah teh kira-kira 450 kilo Pak. Wafat ramana di Madinah. Namina Abdullah. Fakana qad jadi akhwali Bani Adi. Anjeuna mampir ka akhwalna Abdul Muttalib Bani Adi An-Najjariyah. Yuswa 2 sasi. Yuswa 2 sasi di kandungan ibuna Kanjeng Rasul parantos wafat karena yatim. Yatim itu Yuswa 2 sasi. Putra yatim jadi nabi. Ayo orang bapana aya, indungna aya jadi santri gento. Kita masantren karena piwarang uih kira. Batas sibir harapkan bangga Bapak Ibu diheuleuh kebenaran tos mulai alfiah anu pertama. Alfiah awal kita dasar mangga bade sareng sekolah formal silahkan, bade ikut paket B paket C silahkan, paduga deui ijazah penting apa, bade penting mah tiasa ngaos tiasa ilmu agama Islam. Cirikeun anak urang nah mungguh Allah sae atau henteu, cirikeun diri urang apakah mungguh Allah sae atau henteu, cirikeun keluarga urang apakah mungguh Allah sae atau henteu. Cirina aya hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saha bae anu dikeresakeun ku Allah kedah sae secara kebetulan, secara hidayah inayah Allah masihan eta jalmi teh ngarti dina agama Islam. Terang bab wudu, terang bab syahadat, terang bab salat, terang bab puasa, bab zakat, bab haji, terang rukun iman, antum minna billahi, iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana kitab Allah, iman ka utusan Allah, iman kana dinten akhir, iman kana papasan ti Gusti Allah, awon saena ti Gusti Allah. Dikeresakeun arti di bidang agama Islam eta jalmi teh sae. Ngatak putra putri urang sing pinter sing ngartos agama Islam ambe sae muga Allah. Sae iraha dunya akhirat. Ai sae cek agama Islam dunya akhirat. Dunyana sae akhirat sae. Lamun goreng luar agama Islam berarti goreng dunyana insyaallah leuwih goreng akhiratna. Nauzubillahi min dzalik. Hayang Bapak Ibu putra sae pasantrenkeun. Pasantrenkeun. Tim kuring ketika masantren kapungkur tahun 61 berangkat Ciwangin, 61, 62, 63 Ciwaringin, 64, 65 sarang di Mbah Ber Ramadhan Bahmun. Pun bapak nyaurkeun, "Dik tong masantren, hayang kitab naon meuli, hayang butuh naon meuli, keperluan naon pasantren meuli." Ulah nyebutkeun eueuh biayana, telepon ka dieu, janda telepon harita. Telepon bapak Mbah Subji. Telepon ka dieu, bapak mah lamun teu boga duit cek paribasana imah dijual. Jang masantren ke anak.
Jangan boga imah anak bodoh. Satu sisi imah di hadian, sisi lain ibu anak di ruang. Ayat begitu. Ayat nuju pasanten getol ngaji hayang ngapalkeun alfiah mantek balago piwarang uih. Datang ka uih datang ka lembur ngahadian imah. Eta namina ngahadian bumi, ngahadian imah, ngaruag anak. Naudzubillahi min zalik. Sim kuring maut pun bapa dari wartosan. Bargi pun bapa tos aya ilham atau ilham ti Allah bare pupus. Berdak mbah malila umur 3 aja. Hari dinten mungkin jumaah bapak terus aya di dia. Tos aya pindah ke alam barzak. Saur pun saur keluarga mbah wartosan. Pancana mamang di pondok, pamang simgeri pambungsu kan. Di pondok wartosan tong di wartosan. Bapak maut budak di pesantren amal jariah. Amal jariah. Orang mah bapakna nyeri hulu sautik anak di teang. Jajang naon. Indungna nyeri beuteung anak di teang. Pasantren dieureunkeun. Pun bapak menuju aya ilham bari pupus teu kengingeunkeun cenah hitung-hitung jariah bapak maut tinggal budak di pesantren. Naon sababna? Sabab dengan lewat pesantren insyaallah putra putri urang janten solihin solihat insyaallah. Mangga masuk pesantren. Tur pesantren diantarisna pesantren Raudhatul Huda. Pesantren Dana aya ente pesantren na. Aya Ustaz Dana di dia alumni heuleut. Seueur di heuleut di dia di Karanglayu kan heuleut. Mangga ngaraos. Ka Ranji mangga ta Anwarul Huda mangga mangga santren mangga. Supados lewat pesantren insyaallah sebab pesantren karena pendidikan insyaallah putra yang jantan solihin solihat mukminin mukminat muslimin muslimat insyaallah. Aduh bahagia. Bapak Ibu sadayana Kanjeng Rasul yuswa dua sasih di kandungan ibuna pupus. Simbring ngadongeng sakedik. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika yuswa genep tahun. Ibunda Aminah Az-Zuhriyah. Sareng babuna Ummu Aiman pakantun ramana. Otong ka Kanjeng Rasul teh. Aya naon ibu? Saur Kanjeng Rasul ka ibuna. Urang kurang ziarah ka mama. Mama ente tetos pupus keur dikandung ibu umur 2 sasi. Urang nuhunkeun doa restu ka Mbah Abdul Muttalib. Sumping ka Mbah nambah aya naon Aminah? Ieu incu buyut bae ditanda ziarah karamakna ka Madinah. Nya sok jeg. Ambe terang makamna. Terang makam ramana. Jeung sahadi Aminah ieu sareng Ummu Aiman. Percaya. Jeung mangkat didoakeun ku Mbah. Jeung salamet. Mangkat ziarah tah. Kanjeng Rasul umur genep tahun tos ziarah. Ieu mah aki-aki cara ziarah. Masalah moal pae situ. Alim ziarah silaturahim kanu maut. Sim kuring ngayakinkeun tukang ziarah insyaallah panjang umur. Insyaallah barokah. Insyaallah manfaat. Insyaallah maslahat. Kasaha heulakeun indung Bapak. Lamun tos maut. Lamun tacan maut nya ka bumina. Heulakeun mertua mitogag. Mitoha. Boga salaki toga mitoha. Wal gaduh indung budak tanpa mitoha. Pangberehana sakolong langit mitoha. Anakna dipasihkeun. Katilu ka guru-guru urang kadihilap. Mulazamah ka guru, nempel ka guru. Masih hidup, sudah mati, dekat atau jauh, sering silaturahim ka guru. Insyaallah tukang silaturahim ka ibu rama, ka mertua, ka guru, insyaallah hirupna barokah. Tim kuring hampir unggal minggu, Pak.
Kaindung bapak kamar tua heula diheuleut ba'da subuh. Unggal minggu, unggal poe ngarendeng nyawa kamu ibu ngeunakeun. Kami toha teh koing mah. Ieu mah ngandul ziarah, ieu mah kami toha, aduh 5 kilo. Tanggungan. Sim kuring mah ngarendeng sareng kamar tua. Enjing Jumaah kamar tua. Lajeng kapun biang, kadang-kadang bengina kapun biang diranji pun bapak. Wengi Jumaah. Lajeng langsung Ciwaringin. Kamari sim kuring Jumaah menjelang Jumaah Ciwaringin kamari. Langsung ziarah ke makbaro guru-guru Ciwaringin. Seminggu sekali Pak. Insyaallah. Maka sim kuring alhamdulillah di kayuna tos umur 80 tahun lebih teh. Aya keneh alhamdulillah obatna eta. Alhamdulillah jag-jag keneh. Jag-jag keneh ya alhamdulillah. Kecuali panon di Kirangan tapi terus mulai rawas-rawas lainnya. Panon kecuali panon. Selain panon masih jag-jag Pak. Nyata barokah silaturahim, barokah ziarah insyaallah. Ieu mah karek 40 tahun geus ngarampeol. Sambutan pidato nembe umur 50 tahun geus balelo. Bodin Jonggol bertahun 50. Ayam langkung sabaraha? Genep meureun mah nya ngora budak keneh bae. 60 meureun. Sugan ya 58. 58 auju maut 58. Auju Tagaluh teh. 58. Kadang-kadang masih 50 geus ngomong teh balelo. Jiga aki-aki. Masya Allah. Lempang geus harese. Eta teh kurang ibadah diantara Pak. Insyaallah. Wih, di dieu mudah-mudahan urang sadaya Singgerto ziarah. Gantaning dongeng pondok Singger berangkat. Di mana? Di Mekah sama ke Madinah. Kanjeng Rasul, Ibuna Aminah Az-Zuhriyah sareng Ummu Aiman. Berangkat ke makam Ramana. Di mana makam Ramana? Di Madinah. Taket ke kota Madinah namina Dar An-Nabiyah. Dogi ke Madinah, videonya ya balong di Dar An-Nabiyah teh. Kamari duta besar Saudi Arabia di Jakarta minta dongeng eta kiai lewat DPR pusat lewat PKB. Mana buktinya, mana keterangannya? Sim kuring fotokopi teh silahkan dibaca nih kitabnya. Baca Dar An-Nabiyah. Idinya ya balong. Kanjeng Rasul di Madinah ka Dar An-Nabiyah ziarah ke makam Ramana. Aya balong. Urang Madinah barudak Madinah keur aribak. Kanjeng Rasul beres ziarah teh ngotot asuk ngiring ibak da budak keneh. Blang tuturubun. Ibu Aminah sareng Ummu Aiman ngantosan. Nuju ibak aya urang Yahudi ngaliwat. Urang Yahudi ngaliwat urang Yahudi. Eta orang Yahudi olohok ningal tonggong Kanjeng Rasul aya khotamun nubuwah tap kenabian. Yahudi olohok tap kenabian. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu bade ka mana wae baca 3 kali eta insyaallah selamat. Bade ka mana-mana mangga. Apa anda? Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Bahkan ceratan eta ditempel di tembok di bumi mun bade angkat ka mana bae minimal ditinggal insyaallah selamat. Ditinggal syaratan. Aya Pak Jai ke sana. Kan. Tinggal syaratanana insyaallah barokah tina khotamun nubuwah. Yahudi nempok. Ah. Yahudi ngobrol beberangan kafirin ke Ummu Aiman segala. Bapak Ibu, iya kada iya. Iya hati-hati. Iya teh nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Itu Rasul Allah Nabi akhir zaman anu diterangkan di kitab Injil, diterangkan di kitab
Taurat cek Yahudi mah. Ayeuna kitab Taurat. Iya. Kare Sangjing dongeng pondoking carita Yahudi lempang ka mana Ummu Aiman harewos ka ibuna. Ibu, aya naon Ummu Aiman? Si Otong teh nabi akhir zaman, Ibu. Cek dongeng kering mireng engke teh bakal aya nu galak ka si Otong, orang Yahudi nu tadi ngomong. Enggal uih, bilih dipaehan si Otong. Ilaka urang ke bah nyerekan bah. Enggal uih bae tos uih bae. Engke heula Ummu Aiman urang ziarah ka eyangna, ka keluarga eyangna Akhwal di Bani Najjar. Bani Najjar. Urang kadinya ka eta eyangna. Akhirna celangkung eta mah. Ontong sibakna angge. Enggal otong. Engke bisa ditembak ke Yahudi galak. Akhirnya menuju keluarga eyangna Abdul Muthalib. Wa kana qad ijaza bi akhwalihi Bani Adiyy min at-Thaifatin Najjariyah kadinya ziarahna. Akhirnya sumping kadinya dongkap kadinya ziarah ke keluarga eyangna akhwal eyangna dirinya Ibunda Aminah azih uzur didinya teh uzur walas kali gane Kanjeng Rasul ngusapan wajah ibuna nyiuman ibuna ibu tekeng maut saur ibuna Otong sing sabar kullu insanin yamut. Setiap manusia pasti maut. Ibu ke manusia pasti maut. Sing sabar Otongnya tekan tos lami maut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dirinya mauta dinamina teh abba kali Bapak Ibu pilih umroh. Mudah-mudahan tidak umroh sadayana. Mangga ziarah ke makam Dar an-Nabiyah, mangga ziarah ke Abwa, makam ibuna di Abwa, Bapak Ibu sadayana. Di dia aya Mbah naon Abdul nya dinya, Jasim. Aya makbarah di jarahan Bapak Ibu. Jarahan. Margi beliau adalah keluarga Rasul. Kapan aya kata habaib pasti keluarga Rasul. Walaupun bukan keluarga Rasul marentahkeun ziarah. Fazruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Maraneh kabeh kada ziarah teh bisa ngingetkeun maraneh ka akhirat. Ziarah kalinya alhamdulillah. Jadi Kanjeng Rasul ternyata orang tukang ziarah Bapak Ibu. Kanjeng Rasul pasti di ibunda Aisyah radhiyallahu anha di Madinah setiap pengi lamun taya pasti upami teh tahajud pasti makam baki di Madinah pasti lamun teh makam teh aya pasti tahajud. Jadi ibunda Aisyah radhiyallahu anha lamun kusur sasar ya ka mana akang teh aya akang leungit tahajud hari atawa lamun teh tahajud pasti ziarah kubur Kanjeng Rasul mah. Ketika ada di ibunda Aisyah radhiyallahu anha di Madinah pasti aja di makam Baki Al-Gharqad. Terakhir Bapak Ibu sadayana margina urang kedah memperingati besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam margi hakikatna anu gaduh kamuliaan teh hanya Allah zat yang maha barokah. Hakikatna anu gaduh kemuliaan teh saha? Kanjeng Rasul orang yang paling barokah. Hakikatna anu gaduh kemuliaan teh saha? Jalmi iman anu ngariung model wengi ieu istighosa, tahlilan, sholawatan, yasinan, tasbihan, istighfaran keliling terus tak eta hakikatna anu gaduhan kemuliaan mung tiluan nu gaduh kemuliaan teh. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun.
Walillahil izzatu namun kagungan Allah kemuliaan. Wali rasulihi sareng kagungan utusan Allah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sareng anu ngaduh kamuliaan teh walil mukminin jalmi-jalmi iman anu tukang zikir, tukang ngariungkil jalmi iman ya. Walil mukminin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Cuman sayang orang-orang munafik mah teu nyahoun. Orang munafik teu nyahoun. Saha munafik teh? Teu ka ditu teu ka dieu. Jalma iman pisan lain, kafirnya lain, tukang zikirnya lain, eta munafik ngaranna. Kabatur mah siap, tukang bakoloyong eueuh. Shalawat pangtarikna, "Sallallahu Muhammad alaihi." Ka tukang mah eueuh. Munafik ngaranna. Hayang jadi pangkat datang ka kiai, "Mama doakeun." "Mama hayang naon abi jadi pangkat mah?" "Geus jadi pangkat teu ditanya hese." Munafik ngaranna. Nauzubillah. Lamun ngomong bohong munafik mah. Lamun janji sulai janji, lamun dipercaya khianat, eta ciri munafik tah. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kumar kieu eta. Upami hoyong barokah, hoyong mulia, hoyong bahagia dunia akhirat, orang bergabung sareng Gusti Allah. Orang bergabung kumaha carana? Sing seueur eling zikir ka Gusti Allah. Sim geuring setuju. Arifin ilham di mana-mana tukang zikir ka Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dina Al-Qur'an disebutna al-baqiyatus sholihah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ulah mikiran harta dawu Allah. Ulah mikiran anak. Harta anak ulah digede-gedekeun. Titipan ti aing lain digede-gedekeun. Han sekedar kesenangan dunia eta mah. Lamun bisa ngamanfaatkeun baru jadi akhirat. Dunia bisa ngamanfaatkeun jadi akhirat. Anak bisa dimanfaatkeun jadi akhirat. Lamun teu bisa ngamanfaatkeun dunia bakal jadi musuh. Matak Bapak Ibu ulah kabita kana beunghar. Ulah imahna gede, panggung, loteng, mobilna mewah, apan saeuteut meunang ngebon nyaho. Bapak Ibu sadaya, teu kudu kabita. Dah, jaga mah bakal ditanya, "Di mana eta imah modalna? Halal tah haram? Di mana boga mobil? Sumberna halal tah haram?" Bakal disiksa jaga. Mending beunghar mending marat. Masya Allah. Al-malu wal banun zinatul hayat. Harta jeung anak hanya sebatas perhiasan dunia. Lamun tiasa ngamanfaatkeun be jadi akhirat disodakohkeun harta. Dianggo amal jariah, dianggo bekal ibadah, dianggo bekal kasayan nembe jadi ibadah. Anak dipasantrenkeun jadi anak soleh. Pang mulia-muliana mulia tek simkuring. Bahkan keagungan orang Spanyol, orang Amerika, anakna lamun jadi tukang azan. Bapak Ibu kudu ngarasa bangga lamun boga anak tukang azan. Azan subuh, azan lohor, azan asar, azan maghrib, azan isya. Mulia.
Sabab berjamaah sholat 5 waktu diantarana anu pangmulyana orang anu berperan tukang azan. Eta pangmulyana. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Daya anu langkung saya ucapanana tibatan jalma anu ngajak ka jalan Allah mata azan sunah tarik teh ngajak ka Allahu akbar Allahu akbar. Enjing-enjing kapiran putra as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Ai tatanggana as-salatu khairu minan naum. Mata katuhu meletet anu kade peureum. As-salatu khairu minan naum. Mata kede meletet anu katuhu peureum. Allahu akbar, Allahu akbar. Molor deui. Nauzubillahi min dzalik. Simkuring kamari nikahkeun putra Pak Kusnadi karasan anu tikal istri putrana ka tukang azan urang Spanyol, Pak. Urang Spanyol. Simkuring ada tek khutbah bahasa Inggris, Pak. Tek khutbah bahasa Inggris nikahkeun ngeunaheun bahasa Inggris, taklik tolakna ngeunaheun bahasa Inggris. Bagi pemborong Majalengka Kusnadi. Adi nikah ka urang Chicago. Ka urang Chicago. Lamun di Amerika ya Chicago, di Majalengka ya Cikijing. Mal katinggalan. Lamun di Amerika aya tol di Madrid Sumedang aya Tolengas. Insyaallah. Lamun di Timur Tengah aya Al-Maraghi yang terkenal Ustaz Al-Maraghi, di Sumedang aya Marongge. Insyaallah. Mal Pak. Tukang azan deh di Chicago nate. Simkuring goreng-gorengnya dokter Chicago ya Pak. Ngaranna CIU, Chicago International University. Mantap bisa ngomong kuring Pak. Karena alumni Chicago. Kemarin simkuring manggil Profesor Dr. Dadang Fajri, guru besar ilmu tasawuf UIN Bandung, orang Sukabumi. Panggil kaheuleut padian nya ahli falsafat. Simkuring ceramah di Sukabumi ke ieu dongkap ka Sumedang kaheuleut berbicara falsafat hati, Profesor ente falsafat awas takut subahil falasifah menyimpang tina akidah Islamiyah. Ente belajar falsafat di mana, Dok? Jawabna abdi Pak Kiai belajar falsafat di Kanada. Di Kanada. Di pesantren di heuleut geus bangga, Pak. Kanada sebelah utara Amerika. Allah. Kapan di mall kuring aya ngobrol sareng budak hafal Quran. Ternyata dia adalah keluarga Chicago, Amerika. Guruna orang Suriname. Ternyata masih turunan Jawa. Hafal Quran. Alhamdulillah. Ternyata mereka hidup di situ baru lihat kabeh, Pak. Naon margina tukang bergabung sareng Gusti Allah. Mangga urang Karang Layung pindah ke Amerika. Sok berjamaah di itu. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya, pujian, ijlah pangmulyana di itu, Pak. Insyaallah. Di urang aya Profesor Dr. BJ Habibie di mana kimna di London, di Inggris, di Jerman. Anjeunna ahli teknologi, tapi santri ternyata terkaya dan mbah nuklir. Tim Kuring nyirikeun Habibie pernah Tim Kuring mirengkeun ceramah di dieu ngariung di Pondok Pesantren Kempek kardus yang Pak Habibie. Ceramahna hebat, selalu membesarkan santri. Ada orang teknologinya tinggi, profesor, doktor, nuklir, tapi tidak bisa ngaji, bodoh, neraka. Ada orang bodoh, ndak ahli teknologi, diberi HP, kok anaknya dipencetan ke PKB, karena bodoh saya. Tapi dia pesantren, iman ke Allah, surga. Padahal lain ahli teknologi, lain mata kuring teh gede-gedekan kuliah, Pak. Kalau santri kuliah mangga sambil kuliah, mas santri sambil kuliah. Ulah kuliah sambil
Pesantren. Tapi itu bagus digede-gedekan. Pinter ngaji malah mana baik. Profesor, Doktor B. Habibie, lamun ke Iran disebut tak mbah nuklir. Mbah nuklir Iran. Kemari Iran ngebom Israel, leweh Israel. Puas ya. Tok kayak kalawan aing cek Iran. Sieun ke Iran mah. Sebab Iran punya senjata nuklir bisa menjangkau Amerika, bisa menjangkau termasuk Korea Utara. Orang PKI lah, komunis. Tapi punya nuklir, walaupun kecil negara takut Amerika. Walaupun kecil negaranya. Alhamdulillah santri boga Allah. Alhamdulillah. Beliau membesar-besarkan iman ke Allah. Tidak artinya teknologi aku mahlur lagi. Ente iman ka Gusti Allah neraka. Teu ahli teknologi paket we gitu anggeus diheuleut. Datah balik ku indung bapana. SRSD gitu anggeus tapi pinter ngajina iman ke Allah, mulia dunia akhirat. Tadi Bapak Ibu, tekadkeun anu pangmulian dunia teh jalma nu iman ka Gusti Allah, dekat sareng Allah, paling tidak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tadi umi sim geuring ngaos di heuleut kita naon nu Qazinatul Asrar. Lamun Bapak Ibu lambat ka bumi, Assalamualaikum kalimat. Baca ayat kursi sekali. Begitu masuk ke bumi baca ayat kursi sekali minimal, syukur lamun 1000 kali. Insya Allah setan moal asup ka imah eta. Moal setanan ka imah eta. Baca ayat kursi. Ayat anu ayat kursian. Ayat kursi ngaranna. Kamari sim geuring kadang calon DPR. Baca ayat anu ayat kursian 1000 kali jadi DPR ente. Dan sayangna kan wis di DPR ayat kursi ayat lah dibuang tinggal kursi na. Nauzubillahi min dzalik. Ulah kitu. Bergabung sareng Allah Bapak Ibu. Hayang Bu. Mangga kantun nuhunkeun ka Gusti Allah. Kadua, hayang mulia bergabung sareng Rasulullah. Akhlak Nabi laksanakeun, akhlak Rasul laksanakeun. Kanjeng Rasul teh rahmatan lil alamin. Kasabe karunya Nabi mah. Aya urang Badawi, pemberuangan, Muhammad di luar teh. Nabi sareng sahabat keur ngaos. Sahabat Umar geus nyarepetkeun pedang. Meh cek maneh Muhammad tanggal ku aing beheungna. Kanjeng Rasul unin Umar ulah. Ulah keun bae. Urang kampung. Muhammad tak jero. Asup. Datang ke jero eta urang Badawi. Muhammad hayang papang. Ya papang. Eta verta ditajuk papang. Ya Allah. Ditajuk papang. Aya hadis teh sahih. Tajuk papang. Tangtosna kitu Sobat Umar lebih ngambek. Aduh, Asia. Nu masjid. Modal papang. Ngompol. Umar keun bae. Kitu-kitu ge umat aing eta teh. Umat kuring adatna orang kampung yang papang tupadower bae. Aya liang di papangan. Aya kosomberan di papangan keun bae. Engke moal di didi. Muhammad aya naon deui? Hoyong ka surga. Alah, naon bae. Tas papang hoyong ka surga. Boga naon hayang ka surga maneh? Abdi teh ngedul Gusti, tapi sanyan ngedul pang pinterna kieu ge. Tukang wer bae papang teh. Pang pinterna tukang papang ustad meureun lemberna. Tukang papang biasana kitu. Geus kitu ai maneh hayang ka surga no?
Kuring teh teu gaduh modal kecuali cinta ka Allah sareng cinta ka panjenengan. Ente ka surga insyaallah. Anta ma'a man ahbabta. Ente bareng jeung urang ka surga. Praku mah waduh ka surga joget Pak. Tempat Abu Bakar kasirihan. Tempat Abu Bakar kasirihan aya naon joget eta. Eta ka surga. Dugakeun ku Nabi. Aduh, nya komo urang. Urang mah boga anak akan dikawin ku Rasul. Kaduh modal dikarosulkeun. Pikiran dikarosulkeun. Gusti aya naon Abu Bakar? Abdi hoyong ka surga. Ka surga ente ge. Joget Abu Bakar. Sampai sorbana rek kurang. Eta minat thariqat Maulawiyah Pak. Thariqat Maulawiyah. Jadi joget tapi dikir ka Allah. Baheula mah aya rudatna teh Pak. Gemyungan. Alakam lahu Hanati masyurati Qamidat lahu Dek-dek bari joget Tin jarogan baheula aya dongeng na eta thariqahna namanya thariqah Maulawiyah dikembangkeun thariqah eta thariqah Maulawiyah namina bari joget baheula mah aya Pak gemyung ayeuna teh aya gemyung ayeuna genjring ya thariqah Maulawiyah mudah-mudahan orang termasuk zaman cinta ka Rasul. Kedua, Kanjeng Rasul orang yang paling mulia. Kumaha carana berakhlak seperti akhlak Rasul. Kumaha carana sing sering mau salawat ke Kanjeng Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Duwe kuping aja budak aja tuliana wong azan kage wudu kaburu keri Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Macam-macam singkat sholawat. Mau sholawat an-nariyah mangga sholawat anu insyaallah tadi bengi dina qadina al-surah aya surat an-nariyah. Aos 1 kali, 2 kali, 3 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yusakal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Lamun telepat cegat salat 12.000 Pak. 12.000 sigat sholawat. Tentu milih kain mana no enteng nu berat mangga. Tahlil ge macam-macam. Aja la ilaha illallah ul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil an. Rahasia ya. Mun urang ek balanja ka pasar, baca di pantau bumi 3 kali. Baca di pantau pasar 3 kali. Baca di pintu toko 3 kali. Insya Allah balanjana murah. Rahasia ya. Os. Kedua bersalawat sing seueur ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam meh kula mau salawat. Katilu anu gadung kemuliaan teh jalmi iman. Mun jalmi iman ngariung salawatan ngiring kagabung. Jalma iman ngariung tahlilan ngiring ngariung. Jalma iman ziarah kubur ngiring ngariung. Jalma iman ngayakeun pangaosan mirengkeun ngiring ngariung. Sabab aranjeuna anu ngagaduhan kemuliaan anu ngagaduhan barokah. Insyaallah Bapak Ibu di dieu mudah-mudahan orang menggendol barokah. Menggendong panjang yuswa. Kalau ngerti mah Pak, kalau itu hayong kilas kiai, kilas ustad, tuang hayong kilas ustad, sangu kabuli hayong dirampah heula ku kiai baheula mah Pak. Sabab terang kamuliaanana. Nabi teh yadahu tazharu barakatuh ma fil mataimi wal masyari barokah tangan Nabi teh dina kadaharan leuteun.
Ayeuna kiai teu aya saha pewarisna, saha pewaris kiai para ulama, al ulama warasatul anbiya, tangan para kiai. Tapi jarang alumni geus hayang ngaleut tilas uing, kecuali lamun tayeuna spirit, kecuali lamun dina kesangna aya hulu embe. aya di Ranji Pak Haji Akbar namina, anjeunna miliaran duitna. Lamun dahar teh hayang dirampana kuring. Padahal duitna miliaran lain saperak. Lamun ngaleut si kopi uing heula ngaleut teh. Mama, kaihuna heula ngaleut. Beda wek mah. Dahar hayang dirampana ku kuring. Jalma gableng padahal mah beunghar Pak. Masya Allah. Tahu barokah. Padahal dia teu pernah masanteng ngan nyantri. Teu pernah jadi santri tapi nyantri. Aya santri henteu nyantri. Milih mending mana sok. Mending santri teu nyantri, tah mending teu masanten tapi nyantri mending mana? Nya mending masanten bari nyantri. Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu urang sadaya sing nyantri. Putra putri urang sing nyalantri. Amin. Ya Rabbal alamin. Waktu parontos tabuh 12 itu. Kirang 2 jam. Terus dah daro yudah diru dahriran. Parohayu parihu parohodei ngajen lagi. Kamari tablet ke-7 di mana? Di mana? Ujung Jaya Pak. Di enjing tablet. Nu tabuh genap, nu tabuh 7, nu tabuh 8, nu zuhur, anu ba'da zuhur, anu ba'da asar, anu wengi ka-7 tempat. Udah keliling-keliling sampai lieur mikiran barokah di kamanakeun ya. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah. Kadu incut 3 kop incut dalahar ting teh. Alhamdulillah. Hayo, halamun hayang jadi santri daek dahar berkat. Naon sababna ustad anakna jadi di kiai sabab tukang dahar berkat. Teu aya sanguan wadahna di dahar. Santri mah teu kapalang tanggung. Anggurna eueuh dahar tanah kulitna. Insyaallah, insya Allah sing percaya Bapak Ibu karena barokah serta orang sing terus-terusan berusaha berupaya untuk mendapatkan barokah. Akhir kalam, insyaallah pada waktu dan gelombang yang berbeda bisa bertemu kembali. Kata peribahasa, tiada gading yang terletak, kalau tidak retak ya bukan gading karena. Mohon maaf atas kekurangan. Afwan wa syukran ya liqa. Ada uridu anta turidu. Wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Hah? Langsung doa. Enggak tuh ilahilat kulil birada fi ahla wala ala naril jahim tabalitau batawafir zunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga nanging abdi teu kiat ka neraka. Mugi Gusti masihan tos bahampura dosa abdi ageng alit dihampura. Allah amin ya rabbal alamin ya rabbi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi adadi rizqi wal futuhat ya wasitul ladzi yabrizqul man yasha bi rizqan usuf alaina rizqan wasi'an tayyiban halalan barakan fi min kulli jihatin min khazainil ghaibika
ya ghairi minnati makhluk bima jabar wirungat. Rabbana ighfir lana wali warahmu kamar rabbayana shighara. Ya Allah, maafkanlah dosa abdi, dosa ibu Rama abdi, saudara dosa jalmi jalmin ariman. Maafkan Gusti, subhanahu abdi mulia dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azabana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wal muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana wa tarhamna qasir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil basyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadza ila yaumil akhir ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fazzak yushabbihu bil anjamizu imislama qad nafis sunani wasapinul najati iza khitta min kufa Nikol ada panjuke hala takono kaza wa kasimbil aywasa ini rabbi fanfa'ana bi barakatin wahdinal husna bi hormatihim wa amitna fi tariqah wa muafatin minal fitan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selamat beristirahat, tidur, tahajud berjamaah subuh. Nabi Muhammad.